dina nyambut hari raya Idul Fitri, makolot, ukur, buncit entong, ukur kolekeun. Wow. Ngolek entong, maraya, aduh, ampun lah. Tuh, makolot. Buncit entong lagi sajodo, cenah. Ya kehidupan di kampung, anu tempat cicingna kabayan. Terus ujung Budun tuh. Budun ge pulang kampung mudik ini toh. Mantap lah pokoknya lagi. Aduh. Ayo nurang ningali makolot ke ngaberesihan entong dah. Dibersihkan kabeh jeung kandang-kandangna diduruk. Oh my god. Gitu tahnya. Aduh. Ya. Urang di Budun jeung ya. Aduh. Dina poe lebaran ieu erek nyambut hari raya Idul Fitri ieu biasana sakabeh keluarga mudik pulang ya kieu ya disampakeun. Yes. Sabangsa ning kupat ieu tah ya kupat. Oh my kupat god. ya. Terus kolak sayur ayam atau sayur entong. Wih, mantap. Wow. Malah barayanya gitu tah. Urang bantuan heula makolot buka bayarnya. Ngaberesihan entongna enak tah ngaresereh bersih urang pasak. Wow. Wow. Thank you.